Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana kumaha daramang. Pangdi salam simkulingnya di channel Aresta Channel. Anu biasa simkuling ngevlog perkampungannya. Kalau rasan aya nama sasi saum. Enten median lah nya ngevlog area-area solokan, sawah gitu tanya. Mudah-mudahan sing jadi hiburan kawas sadayana nya. Like, komen, subscribe pada channel dia langsung berkembangnya. Atur nuhun pisan wargi katampi mohon itu kumaha video lanjutan anak pada sting dipanjang ting nyarios cenanya. Wah wargi jalan kieu tuh lalu ratos hujan. Kalarasan simkuring teh ya di area kampung Cirempot gitu ya. Dimana dia Cirempotnya aya mata air. Duh. Ada paur lumpang nage nih. Kudu lalaunan. Nah, gitu tah. Aduh. Tuh, geninganan. Mata caina ketinggal. Aduh, wah ya saung oge nih, wah ya saung betahun tuh, pergi, aduh ke tempat masak ya. Insya Allah ya, terus lebaran mah orang ya, orang prog ngaliwat ya, tuh genahan kia, dari nama kalau rasain sasi saum, aduh, tuh tinggal di wargi, endah kia ketinggal, tuh cai curcor gitu ya, heran. Oh gini tuh ya si ibu punten menuju eta nyesehan. Oh iya mah saya negara rawaseunnya agung kieu nya. Jantan eta mah cai teh bijil tina ieu nya bijil tina taneuh. Tuh wargi caina ge bijil tina taneuh. Tuh kawasan Gusti Allah tuh. Pokoknya indah ya mah. Tuh cairna. Tuh cairna. Naik ke paur kan teh itu jebur jero. Coba ka dieu. Tuh talang lagi. Sagede beuleuh muling cenah cek bohong mah pantik nu bohong. Aingnya na mah henteu. Aduh. Oh, pergi. Tuh. Langsung bijil tina eta. Tuh. Tina gawir. Tuh, tadi kan mah solokan. Gunung kayak itu nama tuh. Indah kieu nya. Tuh, saya lagi herang kieu. Subhanallah, Gusti Nu Agung. Ya. Aduh. Dia tah jalan kenahan tadi gitu. Aduh. Tadi itu. Lagi aya saung gitu. Saya tinggal lontor. Lauk lagi baradang gitu. Ngali. Mungkin yang diusir. Anda lauk batu. Ya lauk lagi. Ya 2,5 kilo mah. Tuh tinggali. Itu lauk ieu. Naon itu sebutnya lauk beras kap. Tuh baradag gitu. Lauk lagi baradag gitu. Kalarsan simkuring mah teresep lauk menang melah. Kalau lauk ti balong mah karang emam simkuring mah. Pasok sate menang goreng, ting menang mais. Kalau menang usip mah karena pisan. Sieun disangka ucing kan atah kene. Itu artinya. Lanjut tadi itu urang ngaprak ieu mah ka mana we saka inget. Artinya wargi aduh. Tuh caina. Gimana?
Ieu teh namina teh Cirempod. Jadi aya mata air, sumber mata air yang memang sangat melimpah airnya. Tuh lauk kungkul. Weh, resep kieu. Tuh, indah. Kan itu terus dicek airnya teh ya pihak-pihak perusahaan. Ini berarti biasa di damel wisata, kolam renang. Biasa di China tiasa dimanfaatkan kanggo konsumsi warga gitu nya. Ini aya perusahaan anu bade meser mah. Orang bade diical kudu gaduhna. Aya perusahaan ari teh diical mah, tapi ngadanggu mah cenah bade diical terus ditagih ieu teh ku perusahaan air minum 2 tang. Sanes 2 kutang, 2 tang. Kalau orang Sunda mah salah wae harus bikin. Nah gitu hargi sadayananya. Tuh. Kali. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Ya. Indah kieu tuh China ge tinggal lontot. Tuh langsorot ke dia. Ngek. Tuh. Wih. Tuh belah dituna. Cai eta teh. Tempat lagi endah kieu. Nah, sementara tadi itu kapal di Lebak tuh kadi tuh. Tah tunjuk abdi. Eta teh aya wahangan ageung, wahangan Cikulawing eta teh. Jadi pembuangan teh langsung ke wahangan Cikulawing. Nah, itu warginya sadayana. Nah, wargi kurus ya jauh geus kolot. Tuh aya nu asakan. Ini batur. Cau batur tuh menang di alah. Tuh itu hiji cau seueur di dia mah cau mah. Karena Sukabumi. Wilayah pemenangnya memang penghasil cau. Sekarang enak cau ge. Bila ayeuna bari pesen di dia mah seueur tangkulakna. Coba ngaprak ke belah dia. Aduh. Acan di aspal kan dia mah ada ke kebon. Nah, cenah geuning jalan can di aspal atuh acan. Da lain lemur. Ini mah kebon. Tuh tadi. Tuh. Ya, endah apa nama? Tuasin kan itu ah. Colokanana wargi. Aduh. Tadi teh wahangan Cikulawing. Aduh. Tuh tadi itu aya jalan lah kedah tadi mah pai. Anu tempat mah aya di ditu ieu. Jambatan. Ini kapal itu muter ya. Jembatan Awi itu kan dia ya jalan set tuh di dia mah seueur tuh sereh tuh seueur di dia mah kuatin ka damal di dia mah tuh kuatin ka jabrigi sereh teh tuh seueur. Nah, wargi sakalian hoyong manyuhunkeun dipasihkan. Bentar di kota mah kedah mesernya. Tuh taleus. Aduh iya mah raos ya wargi. Aduh. Tuh. Nah, eta talus Bogor sieuna teh. Tapi dah ya di Sukabumi jadi talus Sukabumi teh. China. Aduh, ieu mah liang belut hungkul geuning nya. Kimat bari ngurak ka dieu teh. Ini bari ngurak. Coba bari ngurak. Aduh, alhamdulillahnya ya Allah ya kekuasaan Gusti Allah itu.
Tuh, tadi bertahan sejuk. Terus fotos di kota garana yang ku motor, ku mobil. Terus awasin dia mah. Keur paninengan mah. Masa sabarak emam asal siracis. Aduh. Jangan jangan keluar gitu. Aduh. Tuh. Anda tuh biasa sok harusnya cenah wengi di ditu. Ngala lubang di dieu sok seueur lubang. Oh tuh aya jalan ka ditu jeung wargi. Tadi ngasruk. Aduh. Ngasruk. Tuh jadian wargi. Tuh belok kanan. Jangan gitu. Rambutan jadi masuk tuh. Begitu musim rambutan dia tuh. Baru belum situ. Murah di dia mah rambutan teh. 5.000 sakilo. Tuh, meja makanan apa kamu kasan? Bang mentas kan itu. Matrak tadi tadi mati itu di seberang jauh ngeriring biasa nama sok seueur bayawa orai kadang-kadang mah keur kamenehan mah orai geledeh di dieu teh teh kudu rada hati-hati. Abi mah da teu sieun orai mah kemari ge aya orai agung sabedeng bitis nya disampeurkeun ku abi mah ngan oraina dina TV gitu tuh geuningan tuh aya naon ge durian tuh durian jatuh tuh itu tangkalna nya keur usum durian gitu tuh durianana tapi ku bajing ieu mah ku bajing aduh ngacon kieu mah 5.000 hiji ngan disangapan ieu narima ti luhur bekas dihandap mah 50.000 sugana tuh aya milik ya murag nya aya nu murag wah aya milik wargi tuh tinggal tilas nawe hungkur nya
tiras bajing. Tiras bajing ngan aralit ya mah. Tangkalnya ge. Gedenganan lobot ku daun. Ada biasa ri di leuweung mah paboro-boro teh ning. Paboro-boro jeung bayawak. Gitu. Ada bayawak ge resepeun kana duren. Dikumpulkeun di ala. Tuluy dijual ditukerkeun kana hayam. Bayawak lembur eta. Da biasana geuning ari istri sok dinyeri geuninnya ku pameget. Paribasa teh ari geus mah dinyeri nya. Cenah sadayana lalaki mah buaya. Salah eta teh. Da abi mah komodo. Lain buaya. Gitu argi. Aduh. Tadi jalana. Tadi tuh. Aduh. Nah, wargi. Ada yang kayak seperti ini tuh. Nah, ini. Ini kembang laja kalau nggak salah mah. Tapi nggak tahu ini bisa dimakan atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi kayaknya tuh kayaknya seperti yang manis ya. Aduh. Ini ada buah apa tuh? Kayak semacam rambutan. Tapi nggak tahu ini apa ya. Ini bukan rambutan. Tuh. Buahnya seperti ini. Nah, ini udah saya ini. Nah, buahnya kayak gini. Kayak rambutan, emang kayak rambutan. Mungkin ini rambutan ini ya, rambutan leuweung istilahnya ya. Aduh. Wah, itu banyak tuh di atas. Buahnya banyak. Tapi bukan rambutan. Harus tanya warga yang di sini ini buah apa namanya. Karena saya kurang tahu ya. Saya mah tidak mau ini sok tahu gitu. Nah, kita naik ke atas. Aduh, jalannya lumayan terjal wargi. Aduh. Sampai ngehegak. Nah, sini. Nah, ini udah dekat daripada rumah warga. Ada kebun bambu. Sangat poek sekali. Barusan lewat dari situ. Aduh, sangat poek sekali kebun bambunya juga tuh. Ya. Aduh. Aduh, pergi. Ada sawah tuh. Mantap. Banyak layar-layar kayak gini. Nah, bagi yang tidak tahu orang kota misalkan ya, apa sih tujuannya atau gunanya ada layar-layar di sini atas tadi yang sedang mekar atau ya tidak akan lama lagi
untuk dipanen. Nah ini tujuannya yaitu untuk agar tidak dimakan oleh burung. Jadi kalau wadah ini mungkin kalau istilah orang Sunda mah biasanya kan pakai bebegik ya, yang bisa ditarik itu. Nah, kalau ini mah kan bergeraknya pakai angin, sehingga burung menyangka bahwa itu adalah ada orang yang bergerakannya gitu. Ada yang pakai tali gitu lagi. Aduh, kita sepil lagi ke sini ya. Aduh. Nah lagi sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan menjadi tontonan hiburan bagi wargi sadayana. Aduh, atur nuhun parangtos nyimak karena videona. Mudah-mudahan wargi sadayana aya dina kayaan sehat selalu. Atur nuhun. Ulah hilap, like, komen, oke subscribe supados channel ieu bisa terus berkembang. Ngaturkeun nuhun ka sadayana. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.